Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadaya sahabat-sahabat YouTube. Tong hilap satu acana nonton di channel Bah Uyat Rengganis. Tong hilap pencet lonceng, like, sareng komen. Ya ada tong hilap. Urang nyanggakeun video salajengna sore kadinya Kang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dinten ieu pisan hidup bade disawe atanapi bade sungkem nuhunkeun doa pidoana ka Ibu Rama, mudah-mudahan nanggoneng rumah tangga sing runtut raut sauyunan susah senang sasarangan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saroke sing satia satuhu nyaah ka Ibu Rama sing tumut ka Ibu Rama. Kasep gelis anak king anak ibu jeung bapa dipayuneun hidup parantos salik ibu oge bapa anu maksana bade masihan ti wajah atanapi pepeling kanggo kahidap duaan nanging sateu acana aya sakedik amanat anu basi dugikeun kanggo kahidap duaan nyaeta hiji tawis kanyaan sareng kadedeung ti ibu ge ti bapa ngalangkungan ieu sawer. Sawer teh ngan lain saukur dangding sareng hariri. Sawer teh nyaeta hiji pepeli kanggo ka urang sadayana atanapi kanggo kapanganten sapari. Anu mudah-mudahan ieu sawer teh panteu pasaria sareng sareng. Yuk mangga urang gabungkeun. Mudah-mudahan ngajadi hiji aya manfaat. Mangga geura dangukeun, geura regepkeun kieu ka saurang geus kasep. Kasep geulis anak ibu jeung bapa. Poe ieu kabungah ibu, kabungah bapa tembus ka langit parat kacong karasa. Lir ka urugan madu, ka urugan menyan putih. Ibu ngarasa bagja margi hidup teh geus dewasa asa kamari asa can lami ibu ngayun-ngayun hidup ibu ngageong-geong hidup teu karasa aya hidup geus dewasa geus ngalaksanakeun akad nikah kalayan lancar. Mun aya salah sahiji masalah pekreng sekeun babarengannya koma ulah si disalahkeun. Mudah-mudahan hidup dina goding rumah tangga sing ngajadikeun rumah tangga anu sakinah mawadah oge warohmah kacai jadi saleuwi kadarat jadi salongan kacai sing karatol mandi nya kitu deui kadarat sing getong salongan sing sauyunan sing satia satuhu aya amanat ti ibu ngalangkungan ieu saur. Mudah-mudahan kahartos ku hidup duaan geus kasep. Rabi benda
tabah tahan cocopi pikeun udagan rahayu sok sugan moni dengan kabagcaan gelis sok kaduh ke laki rebi penangki laratan yang berdiri berdiri maju satu langkah ke depan. Neng gerak tetap rarai ibu, gerak pandang muka ibu kita yang melahirkan kita 9 bulan lamanya mengandung kita sampai kita lahir ke alam dunia. Ibu tidak aral subang esturi doli lahir ta'ala ngalahirkan hidup punya kebanggaan maki gitu irahadai urang pada sujud sungkem kado jadi indung anu ngandung anu wajib ke urang dipunjuk-punjuk bapak anu ngayoga anu wajib ke urang di damada sok gelis geranyuk suk di panggonan ibu gelis geranyuk suk di lahunan ibu gelis Anggap aja ibu sendiri. sok berdua nyuk gelis kasih Ibu cepat silakan. nyoh neng nyuk gelis di lahunan ibu Mama aduh hampura abi dosa mama hampura abi dosa mama pasti alif tunggu kain ade hasa pun musingkan karo jantan ini hampura yang batin mama kaina dewasa umur musingkan karo jadi mama dihapura pisan gelis dihapura pisan kasihku mama ujang-ujang disuhun tersuhunkan oleh Gusti dihapura hidup kurang cuma anaknya didoakan pisanku ibu beral anaknya caang beran caang peti caang pulang opat beras mugi hidup siksa tuh ngajadikeun rumah tangga sakit mawadah oge wae mun aya salah sahiji masalah pek krengsekeun babang amanah ti ibu mudah-mudahan hidup sing bisa silih sengitang keluarga sing bisa silih sing titipkeun diri saksakeun badan brang gelis kasep didoakeun pisan kumaha tos gelis eta aya cai kembang gelis kasep sauna cenah surga teh yang dina sedangka sampai ampun itu kira hadai urang pada babakti ka indung urang yang sebelah kiri dan sebelah kanan. mudah-mudahan gustinya Sambil doa. jika dua orang kali bade nyucikeun diri nu aya dina awak narareged-reged mudah-mudahan sing tiasa kabasuh sing tiasa kawelas Gusti sing ridho bari doakeun ibu doa anu harapan nyuhunkeun dihapur terus ageng-ageng ke ibu nyuhunkeun doa restu ibu mudah-mudahan dinangkoni ngajan ke rumah tangga sing penuh kayakin sing seueur kabarokah sing ngajadikeun rumah tangga anu sakinah mawadah oge warahmah brana anak ini didoakeun pisan ku ibu isun geus dirangkul geus didoakeun pisan geus sampai ada tos ka bapak bapak anu ngayoga geura tepungan anjeunna geulis kasih anu wajib ku urang di dama-dama munjung mah sanes ka gunung mujak mah sanes ka sagara mujak mah ka indung bapak suhunkeun doa bidoa geulis kasih didoakeun pisan ku bapak pral anaki
sing penuh kebahagiaan, sing pinuh kabarokahan, bahagia dunia akhir. Caang beurang, caang putih, caang bulan 14 ngarawan. Sok didoakeun pisan ku ibu sareng ku bapak. Tos geulis kasih birangkul bapak tadi. Birangkul ku doa. Alhamdulillah. Didoakeun pisan ku bapak Ju. Ku bapak mau disaha-saha kasih. Pada diangkat ku putra bapak. Bapak terjadi mudah-mudahan hujan sehingga jadi ke rumah tangga anu sakinah mawadah oge walau anak didoakeun pisan ku bapak. Dekat berdiri ya. Sekarang adiknya dirangkul bertiga. Dirangkul. Mohon maaf ya bila mana ada kesalahan, Alhamdulillah. ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Margi manusia mah tuluputina kasalahan, tuluputina kasalahan. Ya Allah ya Rabbi, mugi Gustinya ieu kadua pangaran nuju-nuhun ke dihapunkeun saudara tos geulis tos kesehatan. Mudah-mudahan ayeuna kabarokan ayeuna kajembar baik getih pahangkul. Tos neng